Bus dibantul geus dibawa ke pemakaman atau imah duka jeung hasil panalungtikan polisi bari kecelakaan alatan gangguan rem bus. Kumaha didinya Mel? Kumaha ngaran maneh? Aya naon ieu? Aya jalan bus mah. Kumaha aya kajadianna? Sri Wahyudi anak jeung rombongan Petri. Iraha eta kajadianna 2 Januari 2022. Punten infonya baik deui ka studio 1 jasa. Itu info ti Amel, pindah ke Yunita kumaha kabarnya? Kak, saha ngaran maneh? Nama saya Yajib. Kumaha eta kajadian? Sebab rem bus blong Kumana kajadian? di desa Marage, Kabupaten Sukoharjo. Kumaha bisa kejadian? Lantaran rem blong terus nabrak tebing. Punten infona Pak, balik deui ka studio 1 jasa.